Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun anca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Atuh ayeuna para mitra nincak bagian ke-12 gitu. Nincak bagian ke-12 para mitra teu karaosnya 12 episode begitu nya mangga nyangakeun. Tah para mitra sadaya upami usum dangdangrat cenah para wargi nyaeta ti husum hujan maju ka hal ti husum halodo maju ka hujan gitu nya para mitra. Dan usum halodo asalna tina usum hujan. Usum hujan maju ka halodo namina dangdangrat gitu. Ulah lepat ya para mitra wargi tiasa tibalik ya. Upami halodo ka hujan benten deui, tapi upami hujan ka halodo namina dangdangrat. Janten asalna ngawitan usum hujan, terus ayeuna janten hujanna ngirangan, beuki lami beuki kirang. Hujanna kalan-kalan muncul, tah ieu namina dangdangrat. Rupina kadang-kadang raat gitunya. Dari kalan-kalan raat rupina karena kitu mah dikiratakeun mah. Tapi mangga nyangakeun bae dongeng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leuksa dina bagian ka-12. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamirsa sadaya, mangga urang lajengkeun deui dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa. Kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun. Harita aki-aki teh nyarekan para mitra kasih Itok. Demi si Itok barang ningali nulak aki-aki nyarekan bareng nulak cangkeng. Kalah kaca kakak seuri. Ki Burahol, ari aki eling tawan teu. Tong kitu ki, tong kitu lalampahan teh sagala-gala teh. Sabab bisa najan nulak cangkeng dina punuk ge, aki mah moal pikasieun. Awak geus bongkok. Nah, sana teh ngajago teuing ki. Cek Mang Itok bari ngarayap keluar tina sela-sela batu. Jerut turun ka handap pas pisan kana hareupeun si Aki. Si Aki rada ngarenyag. Barang ngadenge Mang Itok nyebut Ki Burahol. Pok si Aki nanya ka Mang Itok semono heran. Uluh. Ki Sanak. Nah, di mana nyaho ngaran kami, ha? Jeung saha anjeun sabenerna? Urang mana jeung naon sababna aya di dieu? Cik jawab ku si Sanak. Asa teu kaharti. Anyar pinanggih jojo nyaho ngaran ka kami. Cek si Aki bari neuteup ka Mang Itok. Kumaha Ki Burahol mah? Kaciri pikuna teh. Coba lamun kita tadi nanya kitu. Alah, moal kudu silih carekan heula. Kieu laki ulah pabeneng-beneng kieu ye ngobrolna teh hade Sok calikeun di dieu dina lukut. Nyempuk di lukut teh lah. Cek Mang Itok bari gek diuk dina lukut anu kandel. Meni empuk di diukan teh sedang Aki eleh set ku Mang Itok kapaksa nurut. Ngilu diuk dina taneuh nu kandel lukutna. Sanggeus duanana pada dariuk, pok Mang Itok mimiti nyarita deui. Dah. Salse ki. Jadi moal kudu silih harengan siga ucing jeung anjing mun kieu mah. Ngan samemeh kuring nerangkeun pertanyaan ti Aki. Kuring rek nanya heula ka Aki. Ieu geura Ki. Ke. Ari Aki eling dawah henteu? Cek Mang Itok bari melong ka si Aki. Nah, make nanya kitu dah kami mah eling di kamari ge. Ngan sabalikna ari anjeun eling tah henteu. Cek si Aki malik nanya ka Mang Itok. Pok Mang Itok ngajawab deui. Aki mah eling atuh kuring ge Ki. Sabab lamun teu eling mah moal nya nanya kitu ka Aki.
Ke, ari aki teh Kiburahol teh eling. Piraku poho deui jeung kuring. Ari nyan mah aki eling. Aki oge teu bisa ngangles aya dina soal ngaran mah. Ngaran aki teh bener pisan Kiburahol. Tapi da ari tepung jeung anjeun mah kakara ayeuna. Matak teu apal ka anjeun teh. Ciksa atuh anjeun teh nu sabenerna. Har. Tepugu aki mah. Tepugu geuning teh kumaha ieu teh? Ongko cenah eling. Tapi ka kuring geus poho deui. Pan karek sapeuting teu tepung jeung kuring teh. Cek ati geuningnya sore. Tok dagoan euy sakedeung. Kami rek dahar heula lantaran ti isuk jadur can dahar. Kitu pan cek aki teh. Nah, ari ayeuna nanya deui. Geus pikun aki teh tau kumaha teh? Cek Mang Itok bari teu waleh mencrong ka Kiburahol. Sedeng Kiburahol kacida kagetna. Ngadengi omongan Mang Itok teh. Pok Kiburahol nanya deui. Ke heula kisana. Supaya ulah lila teuing parea-area catur tanpa bukur. Leuwih hade kieu we ayeuna mah yeuh. Kulantaran kami mah teu rumasa tepung jeung anjeun. Sabab kakar ayeuna pisan tepung jeung anjeun teh. Sok caritakeun lalakon nu kaalaman ku anjeun cing. Sugan we kami ngarti ari nyaho lalakonna mah. Ya, kitu. Heug lah teu nanaon. Dicaritakeun. Bisi aki poho deui mah nya. Kieu geura kieu. Cek Mang Itok para mitra sadaya bari saterusna derak-dak nyaritakeun pangalamanana. Di mimiti nyemah ka hiji imah nepi ka harita. Ari Kiburahol ungut-ungutan bae ngadenge dongeng lalampahan Mang Itok. Sanggeus Mang Itok tamat nyaritana gancang ditempas ku Kiburahol. Jadi kitu atuh lalakon teh nya. Jadi ngaran anjeun teh Itok. Mun kitu jalana mah arti atuh ku aki hampura aki teh geus kumaha dicamplak ka pada manusia. Aki teh teu boga niat hayang ngahina kajang Itok teh. Komo deui ngahina basa. Tapi abdi teh kajurung ku rasa tanggung jawab. Lantaran kabersihan ieu tempat keamanan jeung katertiban teh. Jadi tanggung jawab aki sedengkeun nurutkeun kana peraturan. Sing sahage teu meunang ninca kana eta sela-sela batu nunung kutilu. Tapi kulantaran ujang Itok mah kitu lalakonna, nya teu matakna naon. Sabab jigana bae jang Itok teh geus diaku diampihan ku pangawal nu ngageugeuh ieu tempat. Kitu teh jang Itok sakali deui aki teh minta dihampura. Lahir batin minta dihampurna ge jang Itok. Cek Kiburahol bari nyodorkeun leungeun ngajak sasalaman ka Mang Itok. Atuh ku Mang Itok kitu diantep gap di tampanan. Beres sasalaman pok Mang Itok nanya ka Kiburahol. Sami-sami atuh. Kuring nyuhunkeun dihampura ti aki. Pangampura ti aki teh salamina nyaeta disuhunkeun ku sim kuring teh. Tapi kuring mah tetep we aya keneh nu teu kaharti ki. Ari sabab lamun aki teu rumasa tepung jeung kuring tadi peuting, saatu manehna teh nya nu sabenerna ieu teh yeuh. Nah, Kiburahol teh dua atau kumaha ieu teh? Sajabat di kitu ieu tempat naon atuh ki? Cek Mang Itok tetep penasaran lantaran memang ku Kiburahol ge can diterangkeun atuh pok Kiburahol nyarita deui. Jang Itok. Pertanyaan teh loba teuing ujang. Aki bingung ngajawabna. Sajabat di kitu teh ngobrol di dieu mah teu hade ujang. Lantaran ngabaribinan kanu ngageugeuh ieu tempat. Jadi wayahna bae moal ka dijawab ayeuna ku aki teh. Kelan handaguan heula aki rek nganggeuskeun heula sasapu. Tugas anu biasa ku aki digawekeun. Lamun geus angeus urang ka imah aki ngarah ngobrolna jongjon. Cek Kiburahol bari jung nangtung. Memeh sasapu deui ku Mang Itok ditanya heula. Nah, pan teu bahala ki? Keur naon make kudu disapukeun segala rupa ieu teh? Keun atuh ki sakitu mah. Nah, sana teh cek Mang Itok mencerong ka Kiburahol. Ari Kiburahol prok kapok ngajawab. Wayahna jang Itok ulah loba tatanya. Jempe-jempe cicing we. Keun we. Engke urang dongengkeun kabeh ku aki.
Tapi urang di imah aki lantaran di imah aki teh teu wani nyaritakeunana. Inggis ku bisi rempan ku sugan, pek we daguan heula sakedeung. Da moal lila sasapu sakieu wae mah. Sakedeung ge beres jang Itok. Ceuk Ki Burahol bari leos ningalkeun Mang Itok. Nu keur ngajemprak diuk dina luhureun lukut. Ari Ki Burahol deker terus neruskeun sasapuna. Sanajan teu aya runtahan keukeuh bae disapukeun imeut naker. Sanggeus rengse sasapuna solongkrong Ki Burahol nyampeurkeun ka Mang Itok bari pok nyarita. Oh jang Itok, hai urang balik ayeuna ujang da geus beres pagawean aki mah. Hayu atuh, ceuk Ki Burahol bari terus ngaleos ningalkeun eta patempatan. Ari Mang Itok teu loba carita terus ngiclik nuturkeun Ki Burahol ti tukang. Duanana nurugtug marudun ka lebak. Sajajalan para mitra sadaya Mang Itok teu boleh rarat reret. Nempoan kaayaan sakurilingeunana nu matak aheng. Ari maksudna hayang neges-neges. Naha kamari teh bener ngaliwat kalebah dinya atawa henteu. Malah sanggeus rada jauh ret Mang Itok ngareret. Ka palebah tilu batu nungku pok Mang Itok ngomong jeroning hatena. Tika harti aing mah ye. Heuda sih di kamari teh ngaliwat kalebah dinya. Jeung di ditu tuh. Nu ngariung tilu teh lain batu tapi imah. Keke nah ayeuna bet jadi batunya. Ih, sigana aing teh ngenaung di imah jurig meureun. Aya wae pikaheraneun teh. Nya nambah pengalaman teh. Aing diampian ku juring. Kitu ceuk gerentes hate Mang Itok. Tapi cituna teh suku mah anger bae leumpang nuturkeun Ki Burahol. Sanggeus leumpang rada lila gok tepi ka hiji tempat nu iuh ku tatangkalan. Kayaning tangkal rambutan, tangkal asem, tangkal nangka jeung sajabana. Breh di dinya aya 3 imah ngajajar. Ari nu panggedena aya di tengah, Ki Burahol cat ungah ka imah nu tengah, atuh Mang Itok oge hideng nuturkeun teu ngadagoan di kita. Mang Itok gek diuk dina palupuh nu geus herang bakating kumineng didiukan. Sajabati kitu bubuhan imah kuncen jadi bersih lantaran sok loba sema. Ki Burahol leos ka tukang heula maksudna marek neuneun sapu nyere. Teu lila geus datang deui teu ngampleng kawas hapunten para mitra. Teu ngampleng kawas rek neuneun sapu nyerena. Nyata teu ngampleng kawas Ki Burahol nu tadi peuting. Teu lila antarana kurunyung aya nu datang hiji awewe geus kolot naker. Malah pantes disebut Nini meureun da sarua geus bongkok kawas Ki Burahol. Si Nini datangna teh bari ngajingjing wadah cai teh jeung cangkir awi 2 siki. Sigana bae teu bogaeun batok atawa gelas si Nini mah. Bari nunaan wadah cai pok si Nini nyarita sorana ngengkreng keneh sanajan geus kolot. Tong Kang ngobrol ki mah. Ngaleuteuh lah kadinya lumayan cai teh ge da geus hipu. Sok kadinya baturan ku nyane aki. Apa dia ge dibaturan ku kami teh. Kumari maneh we sok ngalilieur batur. Ngeunakeun heula anggur ka ki mah kadinya. Ai heueuh nya. Ki mah ieu teh Nini napangkeun. Ai ngaran Nini teh nu keur leutik mah nyerilik ari geus boga salaki. Kalayan geus boga anak, ngaran Nini teh diganti ku batur macenna jadi burintik. Ari geus kolot mah kawas kieu ngaran teh Nini teh jadi nirilik deui kitu tah. Ari ki mah boga ngaran teu? Ceuk si Nini. Para mitra sadaya bari nanyakeun. Sok bejaan atuh lamun boga ngaran mah. Gek ngilu ngariung, Mang Itok pok ngajawab. Aduh, nuhun abdi dipasian terang Nini ah. Jadi dengan Nini teh nirilik. Cuman aku abdi bade dicarioskeun wasta abdi. Dupi abdi mah nu katelah teh sun pun Itok. Dupi kawit ti Cianjuang sareng pangna abdi dongkap ka dieu teh. Teh sanes bade nepangan ka Ki Burahol, kitu tah Nini. Cek Mang Itok nyaritana rada sopan jeung teu dicampuran heureuy. Pok ku si Nini dijawab. Oh jadi ujang teh Itok jenengan teh nya Tok. Heuh syukur ditepungkeun jeung aki Tok. Jeung Nini Tok. Ai nu ngaran teh aki jeung Nini Burahol di dieu teh. Nini mah rek moe pare di buruannya Tok.
Itu tuh. Syukur atuh. Sakali deui ngenalkeun nini jeung Aki Burahol teh nu ngageugeuh teh nyo laut. Pek rek ngobrol mah jeung si Akinya. Nini mah tadi ge disebutkeun rek moe paretok. Cek Nini Pramitra, waduh tong make tok tuluy ya atuh Nini. Cukup we atuh sakali tok nama. Ulah Nini tok, Aki tok. Atuh make jeung make paretok segala. Ayo si Nini teh geus pikun geus kolot teh. Si Nini marek moe pare heula nya. Peke ngobrol jeung si Aki kadinya. Cek Nini Rilik bari jung nangtung terus ngaleos ka dapur. Nu saterusna teu temong deui. Mang Itok pok nyarita ka Ki Burahol. Ki. Punten we abdi teh bari tumaros mun ditu. Dupi nu kasebat babakan teh nyo laut teh nu mana atuh nu saleresna? Nah ieu atanapi tempat nu tadi. Sering dia batu nu tilu teh naon teh Ki? Cek Mang Itok bari meneko. Sila rekep naker. Ki Burahol memeh ngajawab ngaluarkeun heula sisigna. Sok digolerkeun dina sisi wadah cai boga manehna. Sabab antara udud Ki Burahol mah tara udud Pramitra tapi nyisig. Geus kitu kakara pok nyarita. Ujang ku Aki urang dongengkeun. Kieu dongengna teh Ujang. Ari nu disebut babakan tenjau laut teh ieu Ujang. Nya ieu pisan nu ku Ujang keur dianjerkan ayeuna. Dah di imah Aki ayeuna ieu ngaranna babakan tenjau laut. Ari nu tadi katelahna teh puseur totonen, puseur hartina pusat, ari totonen hartina tatanuan Ujang. Tapi lain tatanuan tatanaan kitu totonen teh. Kade salah harti ieu. Tapi tatanaan teh lain hartina tanah bobodoan. Ieu mah rupa-rupa tanah atawa ciri. Jadi boga maksud jeung tujuan puseur totonen teh pihartieunana pusat rupa-rupa tanah atawa cicirian. Ari nu pangminengna mereta nara. Mereta ngara atawa tanah nyaeta tangkal Ki Serut. Nu mayungan tilu batu nu nungku teh ya Ujang. Ari Aki ku jalma-jalma di sabudureun ieu tempat teh disebutna teh Bapak Kuncen. Pak Kuncen teh pihartieuna mah pakuncian atawa nu nyokel kunci kitu tah. Sosi Ujang. Ai kenang padahal mah nu sabenerna mah Aki teh ngan sakadar tukang sasapu jeung tukang ngajaga ngariksa tempat nu tadi teh ya Ujang. Sangkan ulah barala ulah diparake ulin ku barudak kitu teh Ujang itu. Cek Ki Burahol bari nerangkeun ka Mang Itok. Hari Mang Itok pok nyarita deui lantaran can pati ngarti. Dupi buktos napangna disebat puseur totonen teh. Naon teh Ki? Sareng nu kaalaman ku abdi mah kamari teh kumaha nu salarasna Ki? Rada aheng geuninganan. Hari Tajang Itok nanyakeun Pramitra. Barang si Aki rek ngajawab teh ngahuleng heula sakedeung. Geus rada lila ngahuleng kakara Ki Burahol ngajawab pertanyaan ti Jang Itok teh. Kieu teh Jang Itok ari hayang-hayang teuing mangadenge caritana. Ari nu sok jadi pertanda teh di antarana bae kalakai Ki Serut teh. Eta tangkal kai teh beda jeung nu sejen lantaran daunna ge sakitu gomplokna Jang Itok. Teu nitih saminggu hiji aya nu murag jadi kalakai teh. Sanajan kapegat katebak ku angin kacida gedena ge. Angin ngahiuk ceuk paribasa angin puyuh lilimbungan. Taraya nu murag. Lamun kabeneran aya jadi kalakai heug murag. Ta eta hiji pertanda jalma nu aya di sabudureun Gunung Galitri bakal aya nu tilar dunya. Lamun nu muragna hiji atawa salamar, sajelma anu tilar dunyana lamun dua atawa sabaraha bae nya kitu keneh. Jadi sarua jeung jumlah kalakai nu murag bakal aya nu tilar dunya eta kitu Ujang. Tanda nu sejena, lamun eta tangkal Ki Serut daunna perang, tapi teu murag bakal loba panyakit. Jalma-jalma bakal loba nu gering ruksak, tapi teu nepi ka bahe atawa nemahan pati. Sabalikna Ujang, lamun eta tangkal Ki Serut kembangan, jalma-jalma bakal marangi ka bunga. Sakitu ngeunaan totonen.
Aina ngeunaan tumiba ka Jang Itok nu tepung jeung Jang Itok kamari sore. Daya lian iwa ti pangawal Ratu Siluman Maung nu ngagegeh di eta gunung. Ari sababna bisa tepung Jang Itok datang ka ieu tempat teh keur salah mangsa. Lantaran wanci sareupna keur meujeuhna sariak layung. Sedeng dina mangsa kitu teh para dedemit, para dedemat, para lelembut, para siluman jeung sabangsaning makhluk demit keur meujeuhna liar kaluar ti nagarana. Komo ari keur siluman Maung mah karesepna lamun aya layung teh. Nu matak Ujang mah kabeneran pisan bisa tepung jeung jirimna. Karek tepung jeung sahiji geus nyihan maneh komo mun kabeneran manggih ratusan meureunya. Payah bolotot sigana Jang Itok tak kitu Jang Itok. Cek Ibu Rahol bari nyarengeh seuri ka Mang Itok. Ari Mang Itok ngadenge keterangan ti Ibu Rahol ngadak-ngadak bulu punukna ting puriding deui. Jantung ratug tutunggulan. Tapi sanajan kitu pok nanya deui bari itung-itung ngaleulengitkeun ka sieun. Uluh jadi kitunya. Mata kukurayeun kaayaan di dieu teh meureun ki. Tete lapisan Gunung Galitri teh angker jeung sangetnya. Tapi ari nu ngarupikeun aki saha teh wengi teu ngarti ye kuring ki. Da meuni persis teh dibiceun sasieur segala rupi sami sareng salira aki. Ciki pasihan terang. Abdi teh lah hayang kagok lah pokona kagok hayang nyahoy kitu teh. Cek Mang Itok bari ngusapan punuk. Maksudna masangkan bulu-bulu nuting puriding teh sarare deui. Ari Ki Burahol memeh ngajawab, nginum heula meni ngaleklek. Cai sabekong beak geus sakaligus beak. Bekong teh para mitra didamelna tina awi kitu. Ruas awi. Eureuleu teurab geus kitu kakara nyarita deui. Tah. Lamun ngeunaan hal eta ujang sarua bae. Kieu eta teh. Sigana bae para pangawal Ratu Siluman Maung teh karunyangeun ka Jang Itok. Lantaran tas lumaku nu kacida jauhna terus disampahkeun ka sieun nu taya wates wangeunna. Nya terus Jang Itok teh diaku diajak ka hiji imah. Sangkan Jang Itok teu kabulusan. Lantaran hawa pagunungan teh atuh. Tiisna teh lain beja, boro-boro peuting dalah beurang ge kacida tiisna. Komo ujang mah sare teu make simut tada teuing tiisna. Tah kulantaran kitu Jang Itok. Lamun ku jalan ngabobodo teh tempoan teh Jang Itok teh moal ngarasa sangsara cicing di ieu tempat dina wanci peuting. Nganjaka Jang Itok kalah teu daek cicing jadi kaayaan robah deui kitu tah. Sudah terang ki. Engko abdi mah hayang teh kahampangan deui da piraku kedahkeun kencing di jero celana mah. Da ieu ki nu ngajantenkeun teh. Atuh sok sanaos kitu keukeuh we. Lancingan-lancingan keneh we bocor teh kida. Kumaha atuh sieun hari teh ki? Ngukeun bae da enggeus ayeuna mah. Teu naon-naon anu enggeus mah. Mikirkeun teh nu acan we wungkul kitu tah. Jadi Jang Itok geus salamet kalayan geus bisa ditepungkeun jeung aki ge. Keun bae. Malah mah naon teh masalah nu kitu mah keun. Urang tunda nu kitu mah ayeuna mah aki terek tumanya ka Jang Itok. Lantaran aki teh boga kayakinan yen ku datangna Jang Itok ka hiji tempat ieu teh lain sakadar panganguran bungkul. Datang lain tambuh laku. Tapi geus tangtu aya hiji hal nu dituju ngahaja aya nu diteangan. Tah kulantaran kitu. Cik Jang Itok jawab pertanyaan ti aki kalayan sajujur-jujurna. Naon sabenerna nu jadi tujuan Jang Itok pangna rela ngorbankeun raga nyebakeun nyawa. Sabab geus pasti moal wani-wani nangtang pati lamun taya nu disungsi. Moal tega nyangsara awak nangtang aja lamun taya nu diseja. Sok terangkeun ka aki ulah aya nu dinding kelir. Ulah aya nu dikilungan atawa dihalangan. Susuganan ieu ge. Susuganan lamun brak balaka mah si aki bisa nulungan kitu tah.
Cek Ki Burahol geus mimiti mariksa semahna. Ari Mang Itok memeh ngajawab ngahulang heula, mikir-mikir pijawabeun anu sakira gampang kaharti ku Aki Burahol. Ari sabab ngomong ka hiji kuncen kudu ati-ati. Bisi matak cilaka teu puguh-puguh. Lantaran nu disanghareupan ku Mang Itok ayeuna hiji kuncen pamunjungan. Sedeng Mang Itok mah embung ari disebut munjung mah. Sanggeus rada lila pok Mang Itok mimiti nyaritakeun sagala maksud jeung tujuanana. Oki, langkung ti payun jisim abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sawirehna jisim abdi parantos gasik ditampi enggal dipariksa. Kalina ti eta jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Ceuk paripaosna leueur kunang iteuk poe kunang damar. Jisim abdi teh sanes lantung tambuh laku sanes lantang tanpa beja. Nanging aya nu diseja. Dupi nu dimaksad ku jisim abdi kieu nu salaresna maki. Sumangga ku Aki Bandungan, ku abdi diterangkeun tingawitanana. Cek Mang Itok nu saterusna ngadongengkeun sagala rupa kaayaan dirina. Kalayan kula wargana terus ngeunaan pamentabah suri samalah sagala rupa caritaan Ki Juralit dicaritakeun. Sanggeus beres nyaritakeun lalampahanana ditungtungan ku nyarita kieu. Tah kitu Ki nu ngadorong sangkan jisim abdi dongkap ka ieu teh. Nya sanggem kasarna mah. Jisim abdi dongkap ka ieu tempat teh sanes bade munyung nyuhunkeun dunya barana. Nangingan sakadar bade neda senjata pitulung kanggo ngalawan ancaman ti siluman buta hejo. Kitu tah Ki. Cek Mang Itok nutupkeun caritaanana. Ari Ki Burahol para mitra. Barang ngadenge permaksudan Mang Itok teh kalah kaungut-ungutan wae. Gaya eureuna sirah jujulautan, kaluhur jeung kahandap salila-lila. Panon dipereumkeun ari dua leungeun nangkeup harigu meni pageuh naker. Atuh para mitra kaum dangu. Harita barang Mang Itok nempok kalakuan Ki Burahol teh teu wani ngaganggu ieu, yantep we. Sina eureun sorangan lantaran teu untupan ari manehna kudu ngaganggu kana kaayaan Ki Burahol. Sanggeus meunang kira-kira saparapat jam kikituan bray, Ki Burahol beunta cakakak seuri meni ngagaggang. Jang Itok. Teu akur jeung nu sejen si laing mah kahayang teh. Lantaran Aki kakara ayeuna manggi kahayang manusia model ieu aing euy. Ari nu datang ka Aki teh lain puluhan jelema tapi ratusan, malah ribuan. Kahayang teh jeung pamenta rata-rata sarua hayang beunghar sagala boga da kitu. Tapi jelema-jelema nu datang ka Aki teu kabeh laksana permaksudanana. Malah teu saeutik nu baralik ngaran wungkul teuing di marana paehna da Aki mah teu rumasa maehan ka maranehanna teh kitu teh. Da ayeuna ngeunaan kahayang Jang Itok Aki teh can bisa mere jawaban. Ari sabab Aki ngan sakadarek mang nepikeun wungkul. Beureum hideung namah jawaban kumaha ceuk Prabu Sinuhun Malodra nu ngaratuan nagara siluman maung ta eta ujang. Ngan samemeh ku Aki dianteur pikeun ngadeuheus ka anjeunna. Aki teh hayang nanya heula ka Jang Itok. Naha hati Jang Itok teh geus bener-bener buleut. Naha henteu aya kasieun jeung hoream atawa salempang kitu dah. Cek Ki Burahol bari mencerong ka Mang Itok. Gancang ku Mang Itok dijawab kalayan tegas naker. Aki, pamaksadan abdi teh parantos asa Ki. Tos dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Dihitung untung rugina. Pokona mah toptah badak toptah maung ceuk paribasana Ki. Janten naon bae nu bakal tumiba ku abdi bakal katarima. Ke. Memang kadenge caritaan Jang Itok ku Aki. Jeung kaharti sagala rupa permaksudan Jang Itok. Ngan sakali deui Aki nanya. Ai jelema teh Jang Itok
kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Kudu asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna. Ulah kejot porosot, ulah getas harupateun. Sagala teh kudu dipikir dibulak-balik. Tah ayeuna mun tadi akingan sarup ngarupekeun cigana mukadimah pertanyaan, ayeuna merek ngajelaskeun ka Jang Itok. Nah bener-bener Jang Itok geus buleud hate. Ucap jeung tekad teh bari sarua. Ulah dina kahayang wungkul tapi hate teu merean, da ieu. Ieu teh bahaya pikeun diri urang sorangan Jang Itok tak kitu. Parantos akilah tos asak abdi teh. Nya syukur ari kitu mah. Jadi sebagai aki mah moal ngarasa cangcaya dina ngadeheuskeunana. Ari sabab aki mah teu tanggung jawab dina aya itu ieuna. Lantaran ngandarma mang nepikeun wungkul. Lamun nu dagang teh mangan saukur nyampekeun aki mah. Lamun aya kajadian nu tumiba ka Jang Itok, aki mah bisa nulungan. Wayahna tanggung jawab sorangan. Tapi ari nempok kana galagat nu kajadian tadi peuting mah sigana bae. Moal burung aya dina kalancaran. Lantaran lamun manusia nu goreng milik mah kamaregi geus tangtung ngagoler teu aya nyawaan ujang. Jang Itok mah untung teu dina naon ku pangawar atuh siluman maung ge. Da biasana mah boro-boro kitu, salah ngomong saeutik ge matak mawa mamalakana jiwa da ujang. Keun ayeuna mareureuh heula sakedeungnanan. Engke sabada tengah poe urang ngadeuheusan ka Prabu Sinuhun Malodra. Cek Ki Burahol bari kop nyokot deui sisigna. Am dihuapkeun camuil-camuil nyisig jiga nu ngeunah naker. Padahal sangeunahna ge bako mole para mitra sadaya. Mun Mang Jaya kudu nyisig utah dia teu umum. Ari Mang Itok meni atauheun ngadengi kasanggupan Aki Burahol kitu teh. Pok nyarita deui bari neuteub ka Ki Burahol. Batur nuhun atuh Ki. Nanging di mana tuh bumina juragan Prabu Sinuhun Malodra teh Ki? Tapi tawah henteu ti dieu teh. Iya tuh puguh we jauh mah ujang. Tapi teu kudu hariwang, teu kudu hariwang. Sabab sanajan jauh moal matak cape leumpang, tenang we jeung aki mah. Teu kudu loba pikiran. Teu urang dah heula. Dan naon atuh? Keke dah heula nanaonnya? Malah kudu bebersih heula rek ngadeuheusan ka Gusti Ratu mah. Yung mani heula ka ditu. Resik heula ka ditu. Sok, keun tu di tukangan imah aki aya pancuran jiga ditu, caina herang ngagencelang ongko. Cek Ki Burahol bari nunjuk ka imah, tukangan imahna. Yung Mang Itok nangtung bari nyarita. Rumanga tuh Ki lah laras pisan abdi teh di kamari can mandi sekali-kali acan. Teh lah kersan pisan caina herang meresep abdi teh. Ngecebak teh meureunnya. Mangga tuh Ki ah. Cek Mang Itok kitu nate bari lewas ka tukangan imah. Barang breh tetela naker aya pancuran caina ngagolontor pikabitaeun. Teh talangke brus Mang Itok mani mending husei jiga nu rek dikawinkeun. Gancangna carita para mitra. Sanggeus liwat tengah poe malah geus dalahar sagala rupa. Beral Ki Burahol indit dituturkeun ku Mang Itok. Bari ngajingjing parupuyan meniru hai seuneuna. Laleumpang nananyak muru deui ka puseur totonen urut Mang Itok monok. Sajajalan taya nu nyarita. Cahaya panon poe panasna lain memeusat. Karasa ting jeletit kana punuk. Taneuh nu ditincak ting hareab asa nincak durukan. Teu sawatara lila serog anyog duanana kanu dijugjug. Sup Ki Burahol asup ka palatara nu kamari ku Mang Itok disangka buruan imah. Geus aya di jero terus ngadeuketan sela-sela batu nu nungku tilu. Kek diuk ngajemprak sila ipis. Atuh kalayan teu kudu diparentah deui. Mang Itok nurutan diuk tukangan Ki Burahol. Tapi samemeh Ki Burahol mimiti ngadua mapatkeun jampe pamake. Pok ngomong heula ka Mang Itok bari ngareret ka tukang. Ujang Itok, lamun bener-bener tekad Ujang Itok geus buleud dengekeun papatah ti Aki. Engke lamun geus kadenge sora angin nu ngaguruh dibarengan ku sora anjing nu babau, Jang Itok kudu peureum. Awas ulah baha lamun hayang salamet.
sok liuk sing sopan. Akhirek memete buka lawang. Cek Ki Burahol bari kop nyokot menyan. Tina saku kampretna geus kitu terus eta menyan teh di jampean. Menilila naker nepi ka punduk Mang Itok karasa cangkeul balas tungkul. Ting jampe naon nu dipapatkeun ku Aki Burahol teu nyaho Mang Itok mah. Teu lila puruluk Ki Burahol ngaburkeun menyan. Meunang ngajampean kana parupuyan peladug haseup menyan ngelun. Meunang ngelun kaluhur meuni nyerebung siga haseup Gunung Bitu. Geus kitu, derak-dak Ki Burahol mimiti babakti ku basa-basa nu teu pikahartieun kadengena ku Mang Itok. Ki Burahol cacarita meuni panjang ngadaling deut. Panjang lebar kekecapanana estuning murwakanti matak pikaresepeun. Lamun kabeneran ningang kana aa ungkul tungtungna. Lamun ningang kana uu ungkul. Lamun ningang kana ii ungkul. Mang Itok ngarasa kataji ku ciritaan ku Ki Burahol. Ngan hanya ka basara teu matak pikahartieun, ceuk pikiran Mang Itok mah tangtu eta teh basa maung meureun. Basa maung bara mitra sadaya. Bareng jeung ngagorolang nu babakti. Di kajauhan para mitra kadengi aya sora anjing bamanting anu babaung malah dituturkeun ku sora angin ngagelebu. Beuki lila eta sora-sora beuki deukeut rieg-rieg bumi alam jadi euneur. Jika diindageun ku lini teu lila hiu kayan lebah dinya katabaku angin kacida gedena. Sora angin ngaguruh teu puguh dengekeunana. Sakumaha papatah ti Ki Burahol. Reup Mang Itok peureum malah bakat ku hayang peureum pisan make meungpeunan sagala rupa. Hari angin geus datang mah jep. Ki Burahol eureun babaktina duanana dariuk bae dina taneuh bari peureum. Sora angin ngaguruh saeutik-eutik acan ge. Hapunten, saeutik-saeutik ngurangan lelaunan. Lila males, teu kadenge naon-naon. Kaayaan jadi sepi jempling. Geus jempe mabrai Ki Burahol beunta. Red ka Mang Itok nu masih keneh mendeko sila. Bari meungpeunan beungeutna. Atuh gancang ku Ki Burahol ditoel. Berai Mang Itok ge beunta. Barang breh Mang Itok meuni colohok bengong mata simeuteut. Lantaran tete lapisan Ki Burahol jeung Mang Itok teh ngajemprak sila dina jalan aspal nu rapih pisan. Kencak katuhunana aya pilar ngajegir. Sagede-gede Tugu Monas meureun kira-kira ayeuna para mitra. Kira-kira kitu. Taman Monas sigana teh meureun kitu. Meureun gitu para mitra. Ari dirinya rajeg dua pengawal. Pengawal pintu gerbang moal tumbak hiji sewang. Barang katempoeun Ki Burahol jeung Mang Itok geus bareunta deui. Pok salah saurang pengawal nanya ka Ki Burahol siga nu geus mineng papanggih. Aya naon geus datang deui ka dieu hol? Eta sae dan dibawa ku anjeun ha? Moal Haji Samsuh henteu keur kaula ha? Sumundau juragan pengawal su. Langkung ti payung di sim abdi teh nadasi hapunten we ti juragan pengawal. Bila di sim abdi teh parantos kumawantu deui dongkap ka ieu patempatan su. Dupi salajengna ieu jalmi nu aya pangkeureun di sim abdi teh Itok jenengan teh juragan. Dupi pamaksadana napangna dongkap ka dieu teh sanes bade nyuhunkeun widi kanggo nepangan Gusti Ratu sun kitu. Sakitu pamadangan di sim abdi kalihna pun Itok teh juragan. Cek Ki Burahol bari ungeuk-ungeukan siga kuda rengong tapi masih keneh sila can wani nangtung. Ari pangawal pok deui ngajawab bari mureleng ka Mang Itok. Mang Itok meuni kokompodan bakat ku sieun jeung soak para mitra sadaya. Oh. Heug ku kaula di ijinan asup. Tapi ari tanda pengenal maneh berlaku keneh hol. Cik teh monggeun ka kaula. Cek pengawal teh bari ngadeuketan ka Ki Burahol, gancang ku Ki Burahol dijawab bari ngodok saku kampret. Kantenan juragan mangga ieu nyangakeun. Cek Ki Burahol bari nyodorkeun hiji barang nu dibungkus ku lamak bodas. Cap ku pengawal ditampanan terus eusina dikaluarkeun. Barang breh tetelana keur minakat tanda pengenal Sihung Bagong sajodo. Tupok pengawal teh harita teh bari nyodorkeun Sihung Bagong ka Ki Burahol. Heueuh halus hol. Mane geus bisa ngadeuheusan ka Gusti Ratu poe ieu euy. Cek pengawal tapi ari panon tetep mureleng ka Mang Itok. Mang Itok teh ngadeg-deg we para mitra sadaya dipencrong ku pengawal teh. Luk Mang Itok tungkul teu wani ngadu neuteub.
jeung pengawal ari Kubraha sabab geus meunang izin ti pengawal pikeun asup ka karaton jung nangtung terus ngomong harita teh. Oh jang itok nangtung ujang sabab diuk wae mah urang teh moal tereh tepi hayu urang ka karaton cek Kubraha bari nungtun leungeun Mang Itok para mitra sadaya. Memeh indit ka pengawal teh pengawal nyarita deui. Ke lah hol kula rek nanya heula ka si Itok. Jawab kumaneh nya Tok. Ari nu aya dina jero saku baju maneh katuhu. Naon teh jawab nu jujur. Cek pengawal bari tetep molotot ka Mang Itok. Atuh sieun-sieun ge gancang dijawab saknyana. Si Hung Bagong juragan. Di mana maneh meunang nu kitu ha? Tinggal tina sungut Bagong juragan. Halus jujur maneh Tok. Ida kula rek nanya anu sajen ye. Hari nu aya dina jero saku baju maneh nu kenca naon Tok? Sun cucuk lanak bodas juragan. Halus jujur maneh. Di mana maneh meunang cucuk lanak bodas ha? Sabab teu gampang meunang kita barang teh. Sok jawab nu jujur. Cek pengawal nyarita beuki leuleuy. Mang Itok kasieun beuki leungit pok ngajawab. Sun pamasian tinu kagunganana juragan. Jawab Mang Itok bari malaong ka pengawal ayeuna mah wawanen geus timbul deui. Alus. Tetela euy. Maneh jelema gede wawanen Tok. Sabab babaturan kula ge kungsi muriang panas diri segala euy tarung jeung lanak bodas teh. Ari maneh bisa minangkeun buluna heuras jeung seukeut. Mun kitu mah gagah maneh teh Tok. Heueuh jug. Ayeuna mah geura indit ka karaton Gusti Ratu. Cek pengawal para mitra sadaya bari ngareret ka Kubraha. Ari nu deret ngarti para mitra sadaya harita teh tuluy Mariang camemeh miang nyarita heula. Harita Kubraha nyarita kieu. Hayu jang Itok bisi kaburu-burit manten. Cek Kubraha bari leos indit ninggalkeun para pengawal. Mang Itok nuturkeun paneuri bari rarat-reret nempoan sakuriling eta alam. Bangsa nu kaliwatan mah ku Mang Itok teh tuluy we ditempoan. Pamandangan pikar sepeun jeung pikabetaheun. Taman-taman nu dihias ku rupa-rupa kekemangan menibruh breh di ditu di dieu. Wawangunan bersih tur sararsik, matak betah nu nyicingan. Jalan-jalan leutik butbat lalempeng sisi-sisi pepager ku awi koneng. Saja jalan taya nu nyarita. Da sahariwang rek ngaluarkeun sora. Sok sieun torojol aya penjaga nyarek ngomong lantaran kaayaan di dinya harita kacida ti iseunana. Siga nagara kosong tapi ari jelema balawiri loba nu teu kabilang ngan saurang ge taya nu nyarita. Nu papaliwat eueuh nu nanya sedang Mang Itok da puguh sema jeung nganjang ka nagara aneh kapaksa manehna teu wani ge nanya kanu papaliwat. Teu wani nanya. Ari Kubraha siga nabae manehna mah geus teu ngarasa aneh di dinya. Jongjon we leumpang teu luak teu lieu. Teu sawatara lilas rog Mang Itok jeung Kubraha anyog ka hiji tempat. Waya gedong kacida agrengna horeng eta teh hiji karaton. Tempat cicingna Prabu Sinuhun Malodra. Anu ngabarat ngaratuan sing sakura maung siluman. Barang geus tepi ka hareupeun karaton breh katempo aya guda gulang-gulang dua. Nu ngajaga lawang karaton pok Kubraha uluk salam. Pangapunten juragan gulang-gulang. Isim abdi teh nadawi di kanggo ngadeheus ka Gusti Prabu Sinuhun Malodra. Mugi tiasa kawidian juragan. Cek Kubraha bari cong nyembah. Sababaraha kali ari gulang-gulang pok nyarita bari melong ka Kubraha. Kubraha. Moal naon da anjeun euy ka dieu? Nageuning teu moal oleh ayeuna. Sumun jalaran nu dibantun ku jisim abdi teh ayeuna sanes laukna juragan. Namun cucukna wungkul. Cek Kubraha. Oh, kajeun atuh. Sok atuh rek ngadeuheusan ka Gusti Ratu mah. Ngan ke lamun ka dieu deui kudu moal rokok keur kula euy. Suruh tu kitu naon euy. Sumangga juragan. Sareng hatur nuhun parantos ngawidian ka jisim abdi. Cek Kubraha bari jung harita teh para mitra. Jung beungeutna dicengkatkeun lalaunan terus leumpang tali tinaker siga nu sieun nyieun kasalahan. Atuh Mang Itok ge sarua leumpang menyaati-ati naker. Ngan teu sirikna ngatayep lalaunan. Teu lilas rog Kubraha jeung Mang Itok ka hiji rohangan kacida gedena.
Sakurilingan eta tempat ditaretes ku mangrupa-rupa emas inten berlian. Cahayana hurung mancur matak serab nempo. Mang Itok ngadeg-deg kasima dibawa ke tempat kitu teh. Pok ngomong sejeroning hatena. Ulu. Ya, naon? Ulu itu. Iyo. Tempat naonnya? Itu. Dapat kembang meniting karicu. Itu lampu meninggal keburu gitu hurungnya. Kian tapi nah lampu teh kitunya jangan kaliwat saking. Tapi cak ya sepanya. Arahnya. Arah nih tempatnya. Kekara aing masa umurnya nyon hulu. Ningali kejadiannya. Cek Mang Itok dina hatena. Kibura hoa pok ngaharewos ka Mang Itok. Jam Itok, diuk ujang. Tong nangtung. Daguan sakedeung. Gusti Prabu keluar ti jero cicing ulah nyarita sabab bisi ngageuresan ka Gusti Prabu. Udah ieu teh nyarita ki. Mananya kalau waktu keburu behaknya. Mana terasa daya waktu sana ke bujeng CF cenah.